Yori Pisan. Raksa Art Production. Gelis bawati ngajadi enah bawati kudratna kitu cekecap kira tabasa anu kungsi diomongkeun ku tiap-tiap ahli Purwakanti. Aya oge nyaritakeun kagelisan teh malah lamun dipanjangkeun ceketap Purwakanti atawa kira tabasa. Alus tangtung hade laur alus angkat lair kepat cangkeng letik liri papanting mata pohok berang jeung peuting sanajan diusum genting pagawean hayang nyinting. Rambutna hideung sakolepat matak nineng geus pohokana kakeueung. Socana sakilat matak tibelat sakelep mata kapelet sakicep mata katetep waos gula gumantung pipi lirik katumiri gado carat nauk sapotong pangamung kubung-kubungan jeletet klet nangwet jeletit imut na nyiwit pamenteuk ngadaun seureuh keudeuh ngayun kadeudeuh cek urang Karawang maca hayana ge nyoy-nyoyan kitu sate cek botol kecap nya paingan aya nama caranya di imah bagadang we ngalapeuting untung sok nyebit-nyebit bagadang cara budak ngora eta mah lagu kayeuna-keun bagadangna. Sok ayeuna mah urang ngawangkong heula ngariung pas sedak-sedak duaan. Sok didinya. Kunaon gawe teh ngan nyalik sik we. Padahal mah ulah kitu, teh cukup aya pembantu. Teh cukup aya nu babantu. Pagawean di dapur jeung segala rupa mah geus jadi masalah kewajiban awewe. Lain ku soal kitu gerakana ayeuna urang kudu panjang pamikiran ulah pono. Masalah ekonomi, usaha atau urang teh geus cukup saeutik oge mah nya. Jeung ngarasaan mah ibu geus teu boga kahayang ayeuna mah. Sumanguna cara batur mah kahayang pake gining duit loba harta bana numpuk teu. Sarupa we nu dipikahayang teh kahiji apaan teh hayang jujur, bener, takwa ka Gusti ngajauhan cegahan anak ngalaksanakeun parentahna. Lebah mana ari kitu apa salahna pada sok balik burit inik isuk. Pan kanyahoan meureun pagawean. Ulah soknya kabagadang teu puguh-puguh. Memang ai teu ngomong gitu teh ibu mah teu breh penasaran wae. Nya. Pokona mah nu ditangan ge rupiah ku urang, Bu. Ieu lamun teu pasea teh tiap-tiap balik pagawean atawa eueuh caritaan anu teu merenah teu puguh panguna teh. Soal rumah tangga mah Bu sanjana. Sanajan urang sagala teu boga ceuk paribasa heureut pakeun pungsat bahan liuk eueuh ragap taya. Anu penting kebahagiaan teh gumantung kana silih asah, silih esih, ieu nu penting nama. Atawa ditungtungan ku silih asuh. Sakomo ayeuna urang cacak boga anak hiji oge lain, tu lalaki da matak pusing teh teh. Keun aya ku hal buuk naguan rong, kahandapna brai-brai, make kongkorong ku tasbe teu jadi persoalan eta mah. Da meureun geus kitu ayeuna kaayaan barudak. Dari kahayang kolot mah memang lain anu kudu kalebah kahayang. Pakena hayang sederhana entong menyolok teuing disesuaikan disapagodoskeun jeung pasunan pasunan teh urang suku Sunda lain suku romeheun tapi dalah di kumaha da geus kahayang mah kitu geuning lah entong sok nyabit-nyabit barudak aya mah peun we urang mah pokna mah penting mah akhlak kalakuan moral jeung mental da geuning aya paribasa teh mah teh anak maraku kunjungan heuh anak urang si Johan ayeuna ieu maghrib datang peuting boro-boro budak geuning apana ge kitu we pagawean teh urang peuting. Tapi aya anu jadi persoalan. Teuing kunaon leungeun anu belah kenca teh dibebengker. Tah ieu. Sok sieun aya bejana gelut tuh he. Da maklum anak urang teh atuh 1000 mah aya 3 salak samo aya 2 kaset. Malah ka bapana ran cunit. Kada tah teu saeutik. Rada balieur panona. Da aya paribasa atuh.
Uyah ge kudu jeung pangset, na rupa ge kudu jeung jang hulak jang hilek. Nah disebutna lincah. Pan hade teh Bu. Ari cek ibu nu hade teh nu kieu. Sanajan alus rupana kasep tangtunganna. Ai goreng tekad kalakuanna mah teu mangpaat diri. Nah, nu alus mah keur mah kasep, lungguh kalakuanna bener jeung jujur. Tah nu kitu nu hade mah eueuh samadeunana. Ah, teu bisa. Entong nyabit-nyabit rasiah nu kasepkeun beda anak urang burung palung bedoge-loge. Ngan ayeuna coba goroan cenah ka dieu rek ditanya. Kunaon teh leungeunna teh da teh budak teh mun aya beja naon-naon teh teuing tara mere beja ka kolot. Jempling we teh. Ka mana ayeuna? Ka mana pembantu urang teh si Jaledod? Dod. Dod. Abdi Pak. Coba ka Johan ka dia kitu. Mangga. Teh cap naon teh Bu? Asradangeuna. Lah, entong sok disebut capna da mah moga sumangan. Bisa bedarkeun iklan naon. Tong nanyakeun cap merek padein. Uyup we uyup. Udah antong ngasongaran Ciherang enggak apa mah. Oke, kadinya inum naon ya teu nu aya. Ah, sok ka dieu. Sok diuk han. Abdi riwas Pak. Bapak aya naon ngahaturan dini? Iya. Bapak rek nanya tapi moal bulat beulit sabari kolot maka anak. Gede melangku gedena, leutik melangku leutikna, bodoh sok melangku bodona, pinter sok melangku kapinteranana. Bapak moal ngabahas panjang jeung ponokna ngendek nanya. Supaya saeutik sakali bari jeung karti. Lamun init magrib datang jam 12, jam 11, tempo-tempo jam 1, jam 2 janari, Bapak rek nanya, itu bagadang teh naon maksudna? Nggak ada bagadang teh geuning laku-laku teuing. Is cicing heula lain kaset, yo langsung salah paham. Lain keun eta mah. Urang pangna sok bagadang teh naon init isu balik magrib dahar ganti pakaian lewas deui ini. Tempo-tempo datang janari itu Bapak teh penasaran. Tah ku timulna penasaran, init-initan maneh teh teu boleh membawa rupiah. Aya deuk nanya, "Ieu teh naon nu jadi alasanana, Kasep?" Cek wayang teh mah aya naon anu tumiba kana di sampean. Kitu lamun cek wayang. Hari bakal manehna mah ngalangkong teh mun sok jeung heureuy. Dari kumaha atuh anak teh moal sieun cenah. Keur heula Bu. Sok naon? Bapak. Segala patarosan Bapak kabeh kahareup. Dina ieu masalah. Bapak ge tangtu ngalaman heula. Ngora. Ngalaman heula masa muda. Kumaha endahna melawan manusia kering orang. Nyawang kaindahan-kaindahan. Is, jeung lamun hareupeun kolot, Han, ulah sok sajak rayuan-rayuan, teu pantes teh. Ieu mah minta jawaban anu saeutik sakali pati. Naon maksudna ini tisu magrib ganti pakaian, mawa rupiah. Keluar datang-datang di janari, tak parek nanya. Pak, beresan ieu Bapak teh gedah teu nafsu. Mari setiap jalani ngabogaan tujuan jeung maksud. Seperti halna ayeuna, Bapak hoyong meuningnya kana maksud abdi. Saya tiba-tiba gadan, Pak. Lamun jadi budak merasa seperti abdi cicing di imah. Teu daek irit-iritan kekeca katilu. Jauh jeung deukeut teh jadi persoalan, tapi disebutna ubatur mah pemuda kuno, Pak. Atau pemuda kurung batu. Jeung abdi liar peuting teh neangan pengalaman, Pak. Pengalaman. Johan, abdi Pak. Nu dimaksud pengalaman kumaha? Pengalaman peuting teh, Cik. Sedengkeun setiap liar peuting teh mun baheula mah dina sasatoan mah kalong teh ya. Budak leutik bisa ngapung teh. Tapi bagadang ya perlu nama teu naon. Asa ulah bagadang tidak ada perluna. Tah enak perluna bagadang beurang peuting teh naon? Maksud bagadang sanes beurang Pak peuting. Nya peuting gitu tah. Da ka kolot maneh protes wae di salah saeutik ge. Kumaha Cik? Maksud teh Pak. Kaiji atuh abdi teh pergaulan salah rincangan. Dan kedua perkalisana teu eta mah geus jadi lahar pokona mah. Sanajan abdi liar peuting, di kadua tilu peuting abdi teu bari. Itu jadi persoalan anu penting mah tekad laku lampah jeung kalakuan anu hade. Kita abdi bisa ngalaksanakeun kana parentah agama. Ngajauhan cegahanana. Ngalaksanakeun parentahna dibarengan kalakuan anu jujur jeung bener. Sakumaha parentah Bapa budak salat zakat. Raksa Production. Mun mah kumaha kerek mah nasib itu. Tapi abdi mah ai kana munggah haji mah najan Bapak tos miwarang ge basa tahun kamari. Can maksud ari munggah haji mah hayang ka Bali heula gitu.
sadeh geus balik leuk hayang ka Singapura. Tak ge mah duh ka kapayeuna mah matak bapak kabeh keur tahu bunga haji. Ka jarah jarah itu habis jarah teh minang ka indung ka bapak sakit we jarah mah penting mah. Dari kitu mah kudu pasang duit aya kudu dijualan masalah itu ya kebon ini ke Mekah balik ke Mekah nak ke parigi bingung mah keur naon. Kewe duit tiis abdi mah. Cara ajengan manehan ngalaka bapak euy perlentekna mah. Keun dipamulikeun samping sama Rena. Kopiah nangtung di muka umum piraku teu ka bagian hulu doma. Bisa nyarita kitu mah. Terus Oge kieu ieu Han. Eta teh apana tanyakeun teh leungeun teh leungeun mah. Indung maneh mah geus mila. Eta leungeun anu belah kenca dibengker kunaon? Tah ieu. Harti meureun Johan ge bapak teh sok sieun boga anak teh pasea gelut kitu ieu tungtung ka kolot. Balikna ka kolot. Tungtung kolot sok campur tangan. Leuheung ari kolotna sadar jeung sabar na kumaha mun kolot teh sadar jeung sabar tungtung sok pasea kolot jeung kolot. Tah kual sakituna. Bapak rek nanya kunaon eta leungeun, cik. Ih, kakara seuri. Kunaon? Dina sawatara bulan nu kalibat. Nah, maka sawatara bulan dibongker keneh pira bucan cager ge sabulan leuwih mah. Nu bawi. Terus di Bandung. Terus janten kumaha? Janten jadi. Janten fokus abdi di Bandung, sanes maksud di Bandung. Fokus abdi di Bandung. Bade mulih ka dieu ka Jakarta. Terus dina kereta api aya nu kacopetan. Kacopetan hiji perhiasan gelang. Malih asa teu ngartos kacopetan teh eta gelang teh sapalik duanana. Alhamdulillah di dinya pangpus kersana Gusti Anu Maha Suci anu dibankeun kurnia masih kakuatan ka diri pribadi abdi. Copetna kok dibeunang, jekek diteungel diparioskeun sarta jeleger ditampiling. Copet teh ngaringkih. Gelang kok dibeunang duanana. Terus lajeng gelang ieu kok dipasrahkeun. Kamu kalengikan anak kalerasan masih keneh nantung di stasiun. Terus gelang kudu dipasihkeun. Tagamang ditambah kedua pananganana anu mucuk dari karamona katingalikeun. Terus kumaha? Bapak seuri ku ayeuna maneh bisa layuan jeung sajak. Terus ketemu keneh waktu maneh nampa gelang di abdi. Curu-curu cimata bunga bana anu geus leungit bisa katarima deui kedua pananganana. Panangan anu mucuk dari dihias ku teh ulas kasunyah. Batik hayang katingal. Kuasa kitu kabungahan manehanana abdi teu bisa ngagambarkeun. Dan karena sakeneh we geregal leungeunna. Waktu manehanana ngecapkeun salam jeung hatur. Jadi meureun kieu teh maksudna mah Johan tong sok bulat beulit. Eta teh meureun leungeun teh akibat gelut jeung copet kitu meureun. Ya, begitulah kira-kira. Duh, makanya orang Cimahian begitulah kira-kira. Terus kumaha? Jadi maksa dari bapak yang seuri ieu maneh ngomong Malayu. Kuduna hareup berkolobat tong makanya begitulah kira-kira. Orangnya teh jujur sih entong. Tuluikeun heula maksud seuri gampang. Seuri mah kaasup nomor 2, naon pangna kaasup nomor 2. Geus Bu, tong ngebahas seuri leunaan. Panjang teuing ngebahas seuri mah. Terus kumaha? Abdi kesempatan kene. Sanes masrahkeun gelang duanana kana leungeun manehanana. Manehanana ungeuk sarta ngantunkeun katingali keneh we kolemat panama. Hihideungna anu sare ngigir ka belah kenca. Terus manehanana naik kana kereta. Kukuring dijajabkeun, dicekal cangkengna. Kacap manehanana naik kana kereta. Terus diupina jok kereta, dibukakeun kaca nu belah kenca. Leungeunna kaluar kukuring dicap kana sakeneh haneup Pak Tika Eno. Terus tong nyaritakeun hal tiis terus kumaha? Didinya kesempatan anu sampurna sarta manfaat. Abdi teh nanyakeun ngaran manehna. Manehna ngajawab. Ngaranna Endang Maduratna. Alamatna di Bandung. Sarta abdi oge ecapkeun ngaran anu terus terang. Ngaran abdi Johan. Cik pamikiran abdi di dinya. Salajenengan sakedeung. Salajenengan ukur tepung bungaran, tapi hate teu daek simpen. Jajan tuntut tunggulan untuk urang rocok. Barang abdi keur ngalamun anteng melengkap. Kaku pinggirungna sora kareta api maju. Sanes kareta api maju ditinggali teh kareta api tapi gupai pilihan leungeunna anu ulang di kajauhan. Kareta api geus lapat-lapat sarta leungeunna geus kateme, geus teu kateme. Tinggal kehancuran pikeun diri abdi. Kakara dening cinta teh. Itu kudu aprok kumaha poe.
tepuk ngaming untuk kudu padeukeut unggal tahun cacak bari harita aplok harita tamplok harita jeung manehna sedika pene pamana harita teu daek sim ketika ayeuna abdi teh jadi bang balukal inget ka manehna dan ukur kacatat ngaranna jeung alamatna ari alamat lengkap nama duka di Bandung da Bandung bener Johan kudu kuliah deui an masalah cinta bapak teu apa bapak teu bisa nyaritakeun ayeuna kudu kitu kudu kieu atawa teu bisa nyaritakeun karasa ku bapak keur ngora henteu da bapak mah keur ngora teu ngalaman teu bener lamun hayang ka awe tanyakeun ta ka inung maneh matak saprukna bapak kawin can sumawana nyanung cara batur nu dua nu tilu geus dua teu seubeuh ku dua nambah deui upamana coba caru ti sisi nu ti gigir bapak mah eueuh peun bapak mah teu bisa teu istuning tujuan rumah tangga laki rabi hayang boga pamajikan teh kahiji hayang anu ngurus awak kadua sih diasasi asu dina jalan ka Allah katiluna dibarengan ku takwa duit saeutik bari jeung manhi loba bari jeung nesa bana mah nuturkeun asal api kiru beres wes jeung pamajikan karti lumatak inung maneh mah percaya wae rek ka mana beda deui ta jeung tetangga urang nu belah kulon geus geus pasehat ada yang hawar-hawar dengan pamajikan aja sia sing tabrakan di jalan pas ulah pikat itu orang mah ulah jadi Pak ubah biasa dina hiji waktu manawi bapak mobil teu dipake terus abi teh bari ka Bandung tek neangan manehanana anu kungsi nyanding di hate kudu anu ayeuna geus leungit musnah tanpa dikieu eta mah sarua jeung mimpi Johan aprok sakaligus jeung awe tuluy tamplok bahe cinta nepi ka ayeuna geus aya 2-3 bulan rek diteangan deui cara lainna laki dunya mah teu ngadaun kelor malah kelor ngadaun dunya awewe mah loba istri leuwih ti hiji tek neangan anu bangsa kumaha rek make brai-brai rek tuteuk-teuk ku upna pono arek anu make bulau luhureun panona kari milih ayeuna mah asal urangna daek sanajan urang milih awewe tapi nu penting mah kudu daek usaha heula sabab rumah tangga teh teu cukup ku nafsu teu cukup pedah aya di kolot teu cukup ku luak kahayang nu penting mah keur nyubadanan lagi di rumah tangga ieu pokona nya iya Pak tapi soal cinta teu bisa kitu sanajan 1000 diganti ku 3 salahsa diganti ku 2 saketing anu ku hiji menjadi idaman hati pantar kumaha teh tangtungan teh pamuji urang mah sami sareng ieu teh putrana Pak Sastro si Lilis mun ari dina wana mah kitu wana itu Wanasari ari wana mah kayak gitu hade teu naon dina hiji waktu di mana-mana teu dipake mah mobil bapak pek baik cenah ayeuna maneh ngabogaan tujuan dik neangan anu kungsi nyanding dina hate naon bapak mah tepati apa da kana keur tabasa teh teu jadi persoalan ngan pokona mah kahiji anu kurang tuluy jauhan teh tekad pulang pahanu teu bener nya urang ari boga tujuan hayang boga pamajikan mah bapak teu deuk nyaran malah prak we sanajan boro-boro ka urang Bandung ka urang Irian ka urang Jakarta ka urang Tasik ka urang Kuningan ka urang Karawang prak teh teuing pokona mah nu dipenta masing bener sing jujur maksud rumah tangga ulah nganu kurcuk cerek kawin ayeuna kawin isuk pagetos serahkeun ayeuna kawin isuk pagetos serahkeun gunta ganti pamajikan teh eueuh cikolot mah moal boga lebu gituan teh kudu cara bapak truk kawin terus cenah hiji gunta ganti ripuh nu kitu mah ulah sing cara bapak teh nyo bapak tah sakit we ti bapak mah mudah-mudahan teh kitu abi tiasa alus teh rupana teh itu sedeng we janten ari wana mah kitu Wanasari wana nama kitu manis jeung gelis kadenge eta ku makna aing ngadengekeun budak nu beger nya ngalangkong teh mah eueuh ka era depan kolot teh lungak lingat caritakeun kagelisan awewe teh make warna itu warna ieu heuh teu naon Johan ari ibu mah teu boleh ngadoakeun rek anu hideung santen ari kanu koneng gede rek anu penek bayu hiu rek anu jangkung cara gantang bae teh teuing ari maneh suka mah maneh cinta mah maneh deulin mah bae teh teuing
Pokoknya mah asal nyaahkeun ka diri, nyaahkeun ka Inung, anu ngaulaan ka maneh berang jeung peuting. Pokoknya mah ngaulaan peuting begitu. Berang oge gitu. Eta mah berang peuting ari jadi pamajikan urang mah. Sikit kana di siniran apa mah ari kitu teh. Di siniran hayang teuing ka kadipaten beli kolor harga salawe. Hayang teuing geura panganten geus panganten hate simpe eta alah. Da ngarti lah yang kadinya eusina. Nyai ngarti mah geus we jemping ceuk si siniran. Ceuk si siniran. Aya kitu keur ganti baju. Jeung ari dangdan teh buuk teh da panjang kaki girikeun ka dieu keun. Nah, tek-tek saeutik ieu galingan-galingan. Jeung kade deui sabot eueuh teh di band Bapak sok dipake sagala kamari Bapak kadatang kotetek dengan kacapanon eueuh ger dipake. Mun da lepat gitu kan nu abdi dipecah. Tu abdi kitu terus. Beli deui minta duitna ka indung maneh. Jeung kitu daun heula. Sok mah kajero. Geura kacai angguran geura salat kawajiban urang. Jum. Jaledon. Masa kering ora ayeuna rupa-rupa kaendahan anu karasa. Maneh bisa ningali sarta bisa nyawan. Kunaon? Teu daek indit semuana jauh jeung deket. Anu biasana sok ruang jeung batur. Tapi ayeuna keur kuring mah. Mani seolah-olah hate teh ayeuna megatan. Seolah-olah aya nu malang di cata. Maneh geus ningali kana budi jeung paroman. Abdi aku ningali den. Ditinggalna aden teh rupa asa beda tina asa. Uki benten bisa sari. Saringkak sapari pola asa jauh jeung biasa. Ditaros bangun teraos, ucapkeun bangun beratkeun, lamat laun bangun teu. Naon anu jadi kemang mata buah hati idaman kalbung estu cita-cita. Raksaat Production. Sanajan aden acan terus terang jeung blak-blakan manggis ngarti kalawan disawang dina batin aden. Kiamatna hate aden. Anu tantuna ge. Geus. Dod. Saya henteu bisa ngareka basa kumaha kiamatna hate. Ngan ukur bisa ngeupeulkeun dampaleun ubelah katuh. Sarta kakereketna huntu. Komo lamun nyawang lautan anu keur mejehna, ombakna tarik sarta nyeblok ka sisi kana isi kana nyinda. Sok inget ras kana mangsa aprok jeung manehna. Upami kitu abdi terang. Ampos aden masalah asmara. Nya, masalah asmara. Asmara cinta. Oh. Pangiran guys. Memang cinta teh berat. Cik barudak ngora teh mah. Cinta teh babari dilaksanakeunana tapi susah pikeun dimangsa hareup. Teu saeutik jelema anu janji jeung pasini tapi tina waktuna mah jangjina leungit musna. Kabawa ku arus angin anu godaan luar biasa. Sada emut kana sisiniran. Lah entong sisiniran. Sisiniran kumaha? Poe Sabtu madu kuda ulah nincak ka pangunan. Kajen lucu kasep teu kabita lamun gawe sok rayungan. Bisa maneh. Untung kami mah teu rayungan. Senyana mah jaledon. Saya teh kataji ku hiji istri kapelet ku hiji awewe kagoda ku hiji wanuja. Lain pedah gelis rupana lain pedah alus tangtungna. Sanajan karek aprok sakali jeung manehna tapi hate tamplok. Tapi cinta sekaligus. Cinta sekaligus raga teu bisa dipisahkeun. Kuaina kitu. Sanajan maneh ngarupakeun pembantu tapi manehna geus lega pangalaman. Hartina geus legok tapak penting kade. Ayeuna saya teh ti peuting teu daek cicing. Ti beurang ngabarung sinang sapopoe capek hate gentab eueuh leumpur. Hayang geura tepung jeung manehna hayang geura aprok paharu-paharu. Lamun geus aprok jeung manehna rek dijembel pipina rek diciwit sikuna.
Rek diangkatkeun gadona rek sing deukeut kuring jeung bareuteup jeung balikanana. Sanggeus panon jeung panon padeukeut irung jeung irung adek tuluy bibir kuring di dinya rek ngahuapkeun combro atawa naon bae anu dicekal ku leuneuh kuring. Geuning aden makanan combro nya cek bari basa kitu. Jadi ade mah aya kana disiniran teh. Wah, geus disiniran deui wae. Ya, mimitina melak lencah dina gawir tanah leureum. Mimitina mere cinta ngegel ulen menang leureum kitu jadi siniran. Geus bari dong. Ayeuna pangosokankeun mobil. Keun bae moal disupiran ku batur ku sorangan. Tapi maneh perlu milu sahabat dina mobil teu duaan teh sok batu ngomong. Maneh kudu milu. Urang ka Bandung isukan urang teh salegan lagi kota Bandung ngarasaan piraku kudu teu kapanggih. Dadina hate ge dituliskeun ngaranna. Endang Maduratni, Endang Maduratni, Endang Maduratni ngaranna. Malah lamun maneh nyaho ngaran Endang Maduratni. Gelis taning bidadari, lenyang talis para asmara. Bismul aja bandingnya. Lain gelis galur pantun anu sok disipat. Sifat nu aya di kulud gunul, nyeun nu anyar gambar lang-layangan. Tapi istuning gelis babat tinggal jadi teh saja. Punten kalau suka gerulan sifat. Tak iya jadi persoalan. Sanggup? Ya terus abdi ngiring dan. Tapi sih ngerti atau abdi ngiring teh ulah nepi ka ada yang dilebat, ada abis sok mual, ada dina korsi, macam-macam majalah. Mereka rasa seperti lain gitu. Ada yang nama ngawai pada gitu pada dia gitu, tah keur beli udun. Gitu, ada yang mau ini. Oh, gitu karesep teh. Beres, beres. Pokoknya nama asa diantir segala kahayaan. Pokoknya nama Johan mah teranya aku harta. Cek paribasa aina leungit 1 juta, pira aku datang di 2 juta. Daku, weh, teu ditulungan, sakitu. Leungit 2 juta, piraku datang 4 juta, percaya. Manusia mah asa daek ikhtiar kejangjeng gawe dipuh, sakitu we. Ya. Kosokan mobil, ya. Terus siapkeun urang bawa kadaharan we bangsa kue kaleng, kue nama kaleng we bawa. Isianna ku opak ku naon we engke mah keur di jalan. Sok siap, yuk. Tadi sareng abi ka ituna. Jeung maneh moal pugu urang sorangan mah.